Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya ngopi ngobrol perkara iman. Selanjutnya ibu bapak saya daima ngopi sanes tausiah. Mangga biasa curhat baik, kurang dipersingkat. Ka pemuda, ka pemudi, nu gaduh curhat keunan, mangga teh ayeuna ngacung langsung disada. Nabi pernah ngadawuh kieu tentang muji sahabat anjeunna, ashabi kan nujum. Abdi ge nembe boga barudak sok diajar, dipuji. Nurutan Nabi muji sahabat, ashabi kan nujumi, sahabat kami kayaning Abu Bakar, Umar, Utsman sareng Ali teu aya bentena sapertikeun bentang nu baranang nu bisa nyaangan tempat-tempat anu gelap atawa nu poe. Ning langsung aya pujian gitu, sabab sahabat anu opat bisa ngajawab masalah anu dipikiran ku seorang aki-aki nu pernah bersumpah kalau jadi bojona. Aki-aki disugan budak morat. Cek si aki sumpah demi Allah nini aki moal rek ngeneuk nini gitu. Ajak sini nih teh sabaraha lama ki si aki ngajawab hinan sahin. Jadi sahin nini moal ditumpakan ku aki moal. Cuma aki-aki teh hebat ngeuleuh keneh wae. Ai datang malam Jumaah si aki hujan badan tiris datang. Ai ngagoler babarengan kan pirakutin noel sini ditoel sini langsung namun ngarang teh ari kita teh namun makin cicing cenah dijelas. Nah cicing kapan ini teh pamajikan aki. Nah itu ari tadi waktu asar aki pernah sumpah nini mual dinaon-naon ku aki bari lamana sahin ulah kitu cenah ni kan ayeuna teh malam Jumaah. Lamun teu aki kitu jawab heula ari sahin sabaraha ceuk aki. Saduh atuh apa le kudu tanggung jawab. Aki nyebutkeun sahin mual naon-naon kan ini ayeuna aki teu apal penjelasanana sabaraha ari waktu sahin. Atau kumaha, ulah kumaha, pokoknya mah aki ulah sadeukeutana ini angot noel. Atau ini ulah kitu, lamun ulah kitu buru-buru jawab sabaraha sahin. Si aki bade teu maros ka Nabi izin. Akhirnya lompat ke sahabat Nabi nu namina Abu Bakar, sumping ka Abu Bakar, ya Abu Bakrin abi tumaros ari sahin cek salira sabaraha. Abu Bakar menjawab, sahin cek kami saumur hidup. Duh, saumur hidup cek si aki mangkaning kuring geus 70 tahun. Sini nih genep 7 tahun, beda 10 tahun. Tanya teh nawis kenu hebat teh kieu bojo teh kudu beda 10 tahun. Tibatan umur urang. Jadi urang kudu leuwih kolot tibatan umur bojo. Nurutan si aki jeung si nini eta. Ari meunang, ari teu meunang mah. Jadi Abu Bakar kumaya hidup kumaha cek kami saumur hidup. Subhanallah cek si aki atuh nepi ka innalillahi kami moal naon-naon jeung si nini.
si akhir tidak ayah sahabat nu pinter deui Sayyidina Umar sumping ka Sayyidina Umar cek salira sahin sakumaha cek kami mau 40 tahun buset 40 tahun sidini ulah dinaon-naon akhirnya satu Umar sana abdi bade taruh tumaros deui sumping deui si aki ka Sayyidina Utsman aya salira sahin sakumaha cek kami masahin mah setahun ini lumayan mudun lain namanya hitung-hitung nyaba ke Palembang balik mawa kurupuk balik ke Salah bisa noelan sini nih tapi ketang dulu lah teuing di malam Jumaah teu rek datang deui aya sahabat nu pinter keneh nyaeta Sayyidina Ali sumping ka Ali sahin cek salira sabaraha cek kami mah sapoe sapeuting hebat ini sapoe sapeuting cek Sayyidina Ali lamun sapoe sapeuting mah kami ayeuna geus bisa noelan sini keempat datang ke sini ini abdi kastumanya kaopat sahabat kabeh berbeda-beda mun aya pendapat nu paling ringan sapoe sapeuting nyaeta pendapat Sayyidina Ali lamun kitu aki ayeuna bisa nanaon ka hininya heula kudu jelas heula dalilna teu nanya dalil sana kami mah atuh bebeja jeung ka baginda Rasul sumping ka Rasul si aki ya Rasul abdi tos tumaros ka para sahabat salira tapi jawabanana berbeda-beda nitelakeun di zaman sahabat beda pendapat muncul teu aya nu kompak teu aya nu sama seueur ikhtilaf di zaman sahabat oge cacak di zaman sahabat amat di zaman ulama mah di zaman kiai di zaman urang Nabi ngonang Abu Bakar ka dieu aya beja anjeun nafsiran hinan teh ngajatah waktu teh saumur hidup jelas abdi saumur hidup naon dalilna Abu Bakar menjawab wa matnahum ilahin hin dirinya adalah saumur hidup kumaha cek Nabi pinter anjeun tepat pisan ngadalil insyaallah moal salah Umar dipanggil Umar ka dieu cek anjeun sahin 40 tahun naon dalilna tak tanggung jawab Umar menjawab hal ata alal insani hinum minad dahri dirinya mah wahai baginda Nabi kan 40 tahun alus anjeun Umar jawaban tepat pisan Utsman dipanggil Utsman bijana anjeun ngajawab hinteu tahun naon dalilna tuti ukulaha kullahin hin didinya tahun dipuji sahabat Utsman Ali ayeuna Ali beda ti batur maneh mah sapoe sapeuting batur malalila satahun 40 tahun saumur hidup nah ari maneh sapoe sapeuting naon dalilna Sayyidina Ali menjawab fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun dirinya maka sapoe sapeuting 24 jam kumaha cek Nabi ashabi kan nujum sahabat kami nu beda pendapat bari berdalil teu aya bedana lil ibaratkeun bintang nu bisa nyaangan khususna kasih aki anu bertanya eta keterangan netelakeun zaman sahabat ikhtilaf tos rayap lain eta unggul dalilna rayap malah ratusan ikhtilaf di zaman sahabat mangga daripada tumaros insyaallah urang walar kuno tariasa yuk maju ayo seberapa menit ya seberapa menit ya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan masyarakat kadang aya nu ngeluh urang sok salat tapi sok istilahna teh kurang baik gitu. Ketika batur mentara salat tapi sok terus kina teh asal lancar wae. Mungkin ieu nu perlu lancar naon
Ya ketinggalan rezekina lancar wae gitu. Subhanallah. Kaya ditegaskan antara ujian azab sareng istidraj. Hatur nuhun. Alhamdulillah luar biasa. Isi nama kieu sakitu rajin ka masjid, getol maca Quran, tahajud tinggalin, partisipasi dalam kebaikan oge luar biasa panggetolna. Tapi kunaon hirup liuk eueuh ragap teu aya. Dagang teu jembar, tani teu mukti, mun dagang tinggal hutang, mun tani daki nu numpuk. Sakitu rajin ka masjid ka madrasah, rajin sholawat jeung baca Quran. Nah ari si anu teu apal lawang masjid-masjid acan amot asup ka masjid, teu katingali baca Qur'anna, teu katingali partisipasina, tapi boro-boro nu diperlak nu dialungkeun ge jadi jabaleut dijual lagi waktu mahal deui nu akhirna bisa kasadala kabeuli ku dirina. Jawabanahan eta kumaha sih? Jawabanana kerjelma nu rajin ibadah, tapi segala sempit itu adalah ujian. Allah rek ningali bobot jeung henteu keimanan eta jalma, Allah rek ningali bener henteu sanyatana rajin ka masjid teh atawa memang pur kabawa ku sakaba-kaba peda batur ngabdi. Ujian eta lamun sabar tambah tawakal tetep ka masjid, tetep tahajud, tetep maca Quran, ceuk Allah lulus maneh diuji ku kami, cacak rajin dibere hese maneh tetep rajin ibadah, lulus diuji ku kami. Nu tadi sagala brope sakitu tara ka masjid, tara maca Quran, tara sholawatan, tapi sagala barbari itu adalah disebabna istidraj, panyumpun ti Gusti Allah. Mun aya iman, mun aya Islam, kapung-kapung sok naik, tapi hese itu adalah panegur, panyepret ti Allah supaya bisa babalik pikir kembali kana jalan Allah. Sakitu panginten walatan kirang langkung. Intina malah ulah kabita ku sagala grubrehna batur nu bari kedul. Teu aya tahajud, teu aya ka masjid, teu aya ka madrasah. Hatur nuhun luar biasa. Kira langsung seperti itu. Ya, tarik. Bagaimana ya Pak, empat alasan bagaimana caranya untuk kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Subhanallah. Jawabannya, urang sing gede rumasa malah sing yakin bahwa diri urang teh diciptakeun ku Allah, diperhatikan segala anggota badan ku Allah, padahal urang teu pernah minta. Di lain waktu ketika orang kena balik, Allah nyuruh mun waktu sholat, cek Allah sholatna insya Allah bakal istiqomah mual belang gentong, sabab lumasa diri orang diciptakeun ku anjeunna anggota badan anu komplit oge menang anjeunna anu kadituna mun Allah miwara sholat mual pare insya Allah bakal tepat dina waktuna salamana. Beda jeung teu rumasa diciptakeun ku Allah, untuk menikmati naon Gusti pasikeun ku Allah ka urang. Akhirna ketika datang perintah Allah bakal hare-hare jeung cuek-cuek. Eta ciri jelema teu boga rumasa diciptakeun ku anjeunna. Atawa boga rumasa tapi rumasana cuma dina mulut tungkul teu nepi kana hatena. Moal aya istiqomah. Kirang langkung seperti itu. Tur nuhun. Hapunten pangresa panginten nembe mendakan gitu kaya geus kolot panginten mendakan surat hiji hadis anu riwayatna hilaf deui abi teh diriwayatkeun. Satu kali anak perempuan
memperlihatkan auratnya, dalam arti berarti nutus balik, maka satu langkah ayahnya mendekati api neraka. Itu hadisnya sahih tapi kumaha Pak? Subhanallah. Walau alam abdi hiji redaksi na eta hadis teu asan kantos mendak, tapi lamun ditelik segi maknana itu seueur anu mirip seperti gitu. Jadi wanita tos nyampe usia balik, maaf, tapi katingali bae orang rok mini segala kaciri pingping belang kombinasi bujur hitung liang tai salana pungsat niru-niru urang barat katingali nambar cek persis jika bungkus upat lah. Bareto di Surabaya ayeuna di Rancaegek, bareto di Kabaya ko ayeuna katembong kelek, bapak itu kan orang tuana terang putri nanti gus balik diam saja cenah kieu neng ai keluar tong make rok mini. Orang tua nutu aya bahasa gitu jelas insya Allah sudah dekat karena masuk neraka. Jadi umpama dibiarkeun Mana istri sadaya putra dayus mantap hare-hare damang-damang jelas indung bapana ge bakal masuk ka babakan neraka Allah. Padahal nu berdosa nama anakna kurang kok bapana ka bawa indung bapana kan dayus teh ya mantep ngabiarkeun maksiat jadi tegur. Bagi redaksi Nabi biasa menak persis seperti itu. Seorang Nabi. Aduh. Jadi ada ibu teh kedah gerehan ke mana neng? Dia keluar di kudung. Acuh panjang, merok panjang. Nah seperti itu. Ya padahal berdosa teh anaknya, tapi nah bapak ibu bisa kabawa pakai kate nyarek. Boro-boro anak sorangan, anak batur bae maksiat diantar urang oge jadi haram masuk surga, halal masuk neraka. Dayus disebutna. Tayanu anu berat subhanallah. Mana pikiran ulang aya nu maksiat diantar be ulang ka asupna dayus kajeun ahli masjid tetep urang haram masuk surga, halal masuk neraka. Turun ya misalnya Pak, kita biar bata namun ditegur masuk dayus kan ya. Benak masalah jadi tegur dayus. Cara menegur sita nu beres teh kumaha gitu Pak. Subhanallah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Subhanallah. Pertama eta, fa illam yastati fa bi lisani fa. Temampu kene fa bi qalbi. Kemungkaran katingali harita keneh wayana falyughayyir bi yadihi. Toel. Terus sambut noelna abi candeuli rok mini wae kunaon sih. Maksiat wae toel. Anjir ada ketinggali orang, itu namanya merubah, nyarai seolah-olah. Temampu ku tangan, dasir lakanya mau fabil lisani, lisan ngobrol. Ayo nama banyak lisannya perwakilan tina lisan, surat, SMS, perwakilan tina lisan. Guru sebarang dakwah ku HP, mewakili lisan. Fa'ilam yastati bil qalbi keheul mak kudu kana laku lampah eta jelema nu teu ngabungku kana hukum Allah teu beunang dialingan bae. Para ibu bapak sadaya oge para remaja masjid Karang Taruna anu sami-sami hadir rupina ngopi ngobrol tentang perkara iman dicekapkan sakitu mudah-mudahan ageng manfaatna dinasasi yang bakal barisakan tenan rajaban urang sadaya tiasa patepang deui leresna lesan agama lepatna kalepatan simkuring khudmah sopa wada makadar wassalamualaikum warahmatullahi